gening eta haula asli nama dayana upayana tengah gaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagungan anak gening sapopoe teh make kagungan anjeuna make kagagahan anjeuna make rahmat anjeuna make pitulung anjeuna nah Gusti dipake sombong pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contoh na imah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyeun seeng anu nyeun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalap minyak tanah sabaratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh menang batur wungkul maneh teh. Nah, ari ka batur dek kumaha, ari kanu miskin dek kadedetkeun wae, dek ngarah ngarinah wae, doraka sia. Amuing, leuwih ti penjajah, leuwih ti naon-naon, lamun kitu mah carana. Sabab naon anu kitu teh nyaeta anak buah iblis wungkul. Wiriwa wungkul. Laras. Gitu. Ngan kaula napakuran ieu kajadian. Kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ua anu ngan sakitu sajumpuk kitu. Ayeuna pujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada, dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. Daek kenai kaula ayeuna rek nanyakeun kaula minta jawaban anu pasti. Teh aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina, tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga rakyat. Supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula. Upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan. Teu naon, ieu pribadi anjeun ka kaula. Ya mah, upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun kuwa. Cobi. Nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos. Jadi kaula teh kedah buligir, kedah selangutur. Kau make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah pilih uak lepat ulah diampihan nu lepat nama saya siap ngarti kaulah kana ucapan uak kana maksud jeung tujuan uak sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha siap uak
Siap? Siap. Mangga gara taros ke naon? Cek beja. Ieu kunjung gua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? Maksudna mah eta teh sieun Rusia manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka saraf-sarafna teh aya 30 genep aya 360 Rusia. Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng genep salapan. Sareng kosong anggar salapan. Tuh. Dupi 88, salapan sareng salapan 18. Ari angka 18 teh hiji 8. Ari hiji sareng 8 nya salapan keneh nyewa. Mangga emut. Kalaresane anu narosna ge salapan deui. Naon? Gatot kaca. Gatot teh angka 5, kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4 salapan. Margi agan teh lurah tamtama. Tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan. SILIWANGI salapan. Urang Sunda ayana di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan betul. Ai Jawa Barat teh di negara Indonesia, ari Indonesia teh salapan deui. Urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah. Urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan. Bujur timur. Wangsul we. Dupi Quran sabaraha jud? 30 jud. Sabaraha ayat? Cenah mah 6.660 ayat. Ai genepna sabariji? Aya 4. Ai genep kali 4 24. Ai 24 jeung 30. 54. Ai 5 sareng 4 salapan. Iya nyawa. Nyawa. Dupi Fatihah tungtungna in aya salapan. Cing coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salapan ka 10 nu macana. Disingkat deui we eta teh. Jadi surat Al-Basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang. Cobi mangga etang cobi we. Bis hiji mi dua la ti ro man mi ro dalapin salapan 10 nu bacana. Waduh hebat we. Tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina. Mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar hirupna. Sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang. Di antarana panon 2, irung 2, berita 4. Ceuli 2, genep. Lamai 7, paham. 7 gini wa. Apa dihandap 2? Iya ya. Liang kahampangan sareng liang si eta teh. Ka 10 ngawujud. Sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang. Di antarana panon 2, irung 2, berita 4. Ceuli 2, genep. Lamai 7, paham. 7 gini wa. Apa dihandap 2? Iya ya. Liang kahampangan sareng liang si eta teh. Ka 10 ngawujud.
Enak udah gendei. Hiji panon jeung awasna, dua irung jeung ameuna, tilu ceuli jeung dengena, opat paham jeung ucapna, lima sarap jeung rasana, genep ati jeung pikirna, 7 leungeun jeung obahna, 8 suku jeung lengkahna, 8 wujud jeung hirupna. Iya nyawa. Geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi. Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta aya naon? Nu ngeusianana naon? Ya eta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya 4, hak manusia aya 4. Ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8. Ngan sikna dina baliyah jeung nuroniah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon nafsu anu 8 teh? Anu hak manusia 4, hak iblis 4. Nya eta teh ngagigi dina wujud urang. Sumuhun. Hiji amarah, lawama, Sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniah. Tah bismillah nu tadi kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi 3. Nyaeta basmalah teh ba sin mim. Ba'na teh bariul baroya. Artina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Ai sina teh satrol atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ari mimna teh mutil atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. Bate bari baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Leres. Ai satrol atau ya teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Ari mutil atau ya nyaeta nu mere jeung nu dibere. Naon maksudna teh kula can ngarti. Nu brag we katerangan. Katerangan naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. Kumaha? Geura mangga agan nyomot sangu uleungeun. Terus diuapkeun. Saha nu dibere? Nu dibere sungut. Nu mere leungeun saha jeung sungut saha? Sungut kaula jeung leungeun kaula. Nu ngeunahna saha? Nu ngeunahna di kaula. Tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna? Geuning eta nu mere jeung nu dibere teu jauh eta keneh. Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun, nu nyapek anjeun. Iya nyawa. Satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro. Kaula ieu rek gagaro beuteung. Saha nu digaro? Beuteung. Beuteung saha? Beuteung kaula. Nu ngagaro? Leungeun. Nu nulunganna teh? Iya. Nu ditulungan? Beuteung. Nu nulungan? Leungeun. Leungeun saha? Leungeun kaula. Jeung beuteung kaula. Kaula nu saha? Iya nyawa. Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeranmu ku dina wujud agan. Nah naon nu rek diaku ku agan?
jala jamal kamal kohar kasampurnaan keagungan keindahan aya dina wujud anjeun naha anjeun milu ngagelut-gelut ka jantung henteu naha anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta aula manusia mana manusia teh ieu dadana tah mah nya ieu dadana nya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beteungna bujurna ramona huntuna na ari manusana nu mana saha atuh sia teh sabenerna nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak bisa naon sia barang burusut kadunya punten agan dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wah hidung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha waduh leutik nu leutik fakir miskin nu sangsara dek ngantep sia kanu sangsara dek ngantep kanu balangsa Allah ampun wah saha teh nu matak menjadi slogan silih asa silih asuh silih asih teh bersaha bersia jeung kabatur keur nu miskin sararea nah di denge-denge teh ku aing betordar parasea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya kateyo kuaing geuning anu diudak-udak ku sia teh nganukur kakawasaan, nganukur kadudukan, nganukur kursi, curaya cur negara, goblok sia. Kalaka patarik-tarik bangus dari tak soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anger kene kieu si juring sia. Naon pangna aing nyebut juring? Naon? Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah. Tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah, musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis, nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh cing balik deui kana fitrahna. Karena manusia tea, karena nafsu manusia. Nyaeta mutmainah, rodiah, mardiah, jeung kamilah. Tidituna sidik tableg amanah patona. Nyaahan, dedehan, ngulasan, asihan. Naha ieu besaring cokelan kesalahan. Dengan dalih jihad fisabilillah, bari jeung ngaruksak. Eling satenta. Obat, ampun leres gua. Leres. Aduh aya anak tasieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh. Kitu agan kitu. Leres saha cing anjeun teh atuh sabenerna. Geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, Sabta Pangrungu Pajingiring Tapak Nengala. Geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, Sabta Pangrungu, ai aslina tampiling anjeun naon?
Gatot Kaca jago tampiligna jebret Braja Musti Braja Kalpa ari asli na tampiling anjeun naon asli nama teu naon-naon tah geuning eta lahaola asli nama dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha kusja dipake sombong ampun dek hirup salilana sia teh leres gue leres lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana nya baru kana kumaha Semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun Gatot Kaca teu naon-naon geuning geuning digedekeun dihormate ku batur dipujung dipuja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun pinuh ku bantuan batur sesuap nasi 900 urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyeun seeng anu nyeun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalap minyak tanah 900 urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh menang batur ngungkul maneh teh nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia ampun nuhun matak beki pageuh kaula mertahan keuna ieu kuncung lir